Nepangkeun serta cananya aing nunggak katalah ngaran sem kuring teh Wendy. Kuring ai asli nama ti Banjar. Yang disebut Banjar Patroman teh. Kuring bakal ngaguar pengalaman horor anu pernah kuring kasorang. Sok malah ieu kejadian oge tak acan lila pas masa lebaran kamari nya ai sum kuring teh sejelas nama digawe teh dina konveksi. Kabeneran harita sum kuring digawe di daerah Bandung nya tepatna di Kopok. Ki nu awal ceritana hiji wanci nu geus bestari kuring digawe di konveksi lobaan. Sok malah batur salmur kuring oge aya opatan saminggu deui rek kana lebaran atuh nu jadi babaturan oge pahibut nyiapkeun bekal sagala rupa jangan pikeun mudik. Malah sim kuring mah kabeneran pas lebaran kamari teh henteu mudik kayanana. Barang geus kitu aya salah sahiji nu jadi babaturan sim kuring nanya ka sim kuring, "Woi, Wen, si Laing tek balik moal ka lembur." "Teuing euy, urang majigana moal. Paling oge urang mah saminggu tes lebaran." "Weh, maneh mah seruan atuh berarti ai kitu mah jeung si Kosim. Si Kosim ge cenah paya moal balik lebaran teh." "Ah, piraku moal balik itu?" "Moal ngomongna mah ke seminggu tes lebaran kakara balik." "Oh, lain aino ai maneh balik maneh." Urang mau balik atuh. Boga kene keluarga, boga kene kolot. Ai nuturkeun gawe wae mah. Usaha wae moal aya tungtungna lur. "Lah, keun we da urang kumaha atuh loba borongan ieu. Kamadaran cek si Obos oge pan menang bonus lamun teu balik mah. Urang udah bonus ongko." "Ah, si Bos gedeng teuing kumaneh. Balik we urang mah lah." Kitu obrolan sim kuring yang nu jadi babaturan sim kuring nyata si Nono. Sok malah kabeneran kuring teh balik teh si horeng aya batur salembur kuring anu teh balik oge nyata si Kosim teh ninggang dina waktuna atuh nu antukna ge nu jadi babaturan teh marudi kayanana. Kabeneran kuring ge jeung jadi babaturan nyata si Kosim teh ngan sakur duaan anu digawe teh pas basa harita. "Ayo, urang mangkat balik heula nya. Dadah, dadah." Anjing hanjakal kebaik oge. Nah, pake hanjakal atuh ieu maneh? Lain, ayeuna batur baru da kieu mah jadi pemilun hayang balik. Atuh nah lain balik atuh. Ya dicueca euy, urang keur berapa ngabutuh. Ya, ai mikir kadinya mah urang ge sarua bae. Aing teh hayang balik ieu tapi kan keadaan urang oge lur.
gitu mah geus ya. Ayo orang digawe deh. Barang geus kitu atuh sim kuring ge ngobrol jeung jadi babaturan nya eta si Kosim teh. Tuluy bae ngalanjutkeun pagawean ku sabab kuring muda ngejar target lantaran eta teh gawena teh borongan kayaanana. Singkat cerita atuh waktu ge geus 3 poe sim kuring gawe duaan. Sok malah kuring ngarasakeun sok aya rasa jenuh oge kulantaran anu biasana rame eta di tempat teh dikonveksi ku saben nu gaweana duaan jadi karasa jempling pisan kayaanana. Barang geus kitu ninggang dina manci peuting atuh sim kuring ge masih kena digawe. Kebenaran harita kuring jeung si Kosim digawe teh. Nyari awal-awal lama memang kayaanana tenang. Itu mata aplikasieun. Ya beli kopi mah, HP beli kopi. Ah, mau urang mah euy, mau ngopi. Ai kitu silih naik kemana? Urang ge ka warung, bisi mana naik nitip. Moal, jeung we. Nyangga saja kitu mah. Barang geus kitu atuh menjadi babaturan sim kuring teh tuluy bae indit ka warung. Nya nu antuk nama atuh kuring teh di tempat konveksian teh sorangan kayaanana. Bari jeung harita pas ninggang dina jam 11 peuting kayaanana. Barang kuring keur anteng ngomekeun mesin nyaeta keur ngajalankeun mesin nya nu maksud keur ngaput teh nyalah kuring bet kakorejakeun kulantaran bet aya suara mesin anu disada di juru ruangan kuring. Atuh kuring ngarasa reuwas kayaanana. Barang ku kuring dilerek nyalah bet jadi aya hiji sosok jelema tapi kuring teu wawuh kayaanana. Tuluy kuring ngalieu ka tukang. Nah, bet aya nu gawe deui selain sim kuring. Kapan sidik anu teu balik ka urang hungkul dua anjing si Kosim. Ah, saha itu? Cek gerantes kuring. Barang kuring geus kitu atuh kuring ngarasa heran oge kayaanana. Nya atuh nu antukna mah ku kuring ge tuluy bae disampeurkeun eta jelema nu keur ngomekeun mesin kaput teh. Kang, saha ieu teh nya Kang? Barang ku kuring disampeurkeun beki deukeut nya naha eta si sosok anu katempo Kosim kuring teh bet ngiles kayaanana. Atuh kuring ngarasa reuwas kayaanana pas basah harita. Astagfirullahaladzim, nah bet ngiles kitu saha euy? Aduh, kuring bari gigisik panon bisi salah tetempuan satadina mah. Barang ku kuring beki deukeut memang kayaanana eueuh sesaha. Tapi padahal sidik ku kuring katempo ieu teh aya jelema anu keur ngaput oge. Samulai aya kejadian kitu atuh sim kuring tuluy bae ting puringkak bulu kudu kayaanana. Nya atuh antuk mah kuring buru-buru we keluar. Barang kuring keur lempang buru-buru kitu atuh nu antuk mah kuring pas mukakeun pantut teh padu jeung jadi babaturan. Nya eta si Kosim teh nu tos balik ti warung. Ayo, manya kau urusan ting. Lain sim. Denge ya. Jangan. Tadi sebuat mereka ke warung. Aya jalma ngaput oge tukangan urang. Kapan sidik anu teu balik mana urang duaan lain? Ya emang sajoi. Ngan urang duaan hungkul kapan nu gawe di dieu. Aduh dur terus. Tapi barang kurang di deketan eta si sosok teh ngilas tidak patempo kuling teh. Ya kamu didilian maneh nya heula tuh mantak ngomong gitu sok eta teh pada didilian. Tak mah mungkin amban mah tuh sim ya mana makin sinan orangnya. Barang kuring keur guntreng ngobrol gitu jeung si Kosim eta si mesin teh nya naha bet disada deui kayaanana nya atuh nu antuk mah kuring ge beki penasaran
Tah denget Sim, tah bisa ada deh Sim. Nya kapan kurang unggul duaan Yuk gerak cung tempo yuk gerak. Nya atuh nu antuk ku kuring di tempo. Kuring bisa bari ngapaya kayana. Barang ku kuring di tempo nya naha. Pas deket teh ku kuring ketempo pisan. Eta teh sosok awewe malah. Barang ku kuring di deketan beki deket. Orangnya teh sosok kuntilaana. Anu kesaroba milu ngaput. tolong Sim gini ada mencuri Sim balik Sim aduh bukan jauh aduh ampun tolong Kuring lumpat tinggal ke tempat-tempatan sabar kuring ngagorowo minta tulung gini bukan aya jelema nu nulungan ya tunu atuh sama kuringnya tuluy we keluar tolong si eta kuntilanak teh beuri kuring nyikik nu mata kekisieun kaya anana tolong gangguan weh daun sih kok numpat gangguan weh